Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelas 12 IPS 2 di grup 6 bakal nyieun seblak pikeun proyek akhir kahiji urang bakal ngawuhkeun diri. Abdi Muhammad Regan. Abdi Jasmine Putri Marela. Abdi Olivia Aritonang. Abdi Saira Fitri Ansyah. Abdi Asri Mutiara Madani. Abdi Kaila Putri Auli Rahman. Manfaat seblak Bandung salaku sumber energi. Komponen seblak anu diwangun ku seblak nyaeta bakso aci, kerupuk basah, kue tiaw, sawi, jeung pangsit. Jeung sumber protein sejenak pohara kapake pikeun ngeuisian energi awak. Protein mangrupikeun sumber energi anu teu kurang pentingna tibatan karbohidrat sareng lemak. Seblak Bandung boga rupa-rupa kadaharan anu matak dicobaan. Lamun keur lempang atawa kaliwat ka kota Bandung teu aya salahna mun nyobaan seblak. Snack anu hiji itu ngaduhan ngeunah anu ngagoda. Tapi boga teu mampu indit ka Bandung. Bener bisa nyen seblak sabab cukup gampang. Kami bakal masihan anjeun resep kumaha ngadamel seblak kieu carana.